dina jalan Gusti Allah begitu bakal menang kabagjaan. Urang zikir itu jihad, urang maca sholawat itu jihad, maca Quran itu jihad, sholat itu jihad dina jalan Allah. Di antawisna lain urang ngangkat senjata wae, da ayeuna ngangkat senjata urang jeung saha musuhna, da kudu musuhna gitu nya. Ulah kieu cenah apa eta teh sapertosna Yahudi Nasrani eta musuh urang, ari henteu urang merangan, mun merangan kakara urang wajib hukum. Wajib eta hukum. Gitu. Kumaha lamun ayeuna teu perang? Teu naon-naon. Lamun ngajena Yahudi ka urang ajana deui ku urang. Sing sae we musawamah namina. Silih hormat, menghormati silih adena. Kitu sanaos jadi luar Islam. Sing sae we. Da urang mah mun Rasul mah ngagaduhan akhlakul karimah. Serpisan jalmi nyata anu asup kana agama Islam beda Rasul mah akhlakna kalintang mulyana. Urang mah nyaritakeun Al-Qur'an al-hadis bari nyarekan batur. Mana atuh urang teh contoheuna. Ari nyonto bahasana nyonto Rasul, ari urang mah mamawa hadis jeung Qur'an tapi kadang-kadang nyaritakeun batur, kadang-kadang nyarekan batur. Atuh mana? Lain hoyong asup kana agama Islam karena urang ngewa kana agama Islam. Gitu. Kade atuh Rasul mah lintalaku. Nya, leuleus, lemah lemu, aya urang mah keras, kasar. Gitu. Da teu sagede katuran teh. Dina tempat kasean tapi urang nyeun kawonan mohon. Bahasana dina tempat pangaosan tapi kadang-kadang nyeun ka kawonan teu sagede kitu. Mana kade urang mah. Kade bisi seperti gitu.